Lain Ci, ari jelema model urang-urang kira-kira bisa asup kana surga moal? Tergantung kumaha jelemana we eta mah. Heueuh, ieu mah aya jelema kos urang-urang hese ibadah asup kana surga moal. Dah teh cukup ku ibadah hungkul atuh yang asup ka surga teh. Heueuh, terus kumaha tuh urang lamun hayang asup kana surga? Ye, hayang asup ka surga mah iwati nu maot. Berarti urang kudu maot heula yang asup ka surga mah. Eta ge teuing asup ka surga teuing moal. Berarti lamun ibadah leko oge moal ngajaminnya asup kana surga. Rek asup surga kumaha dicapai mah bari eta ge can pugu. Terus salian teu maot, naon deui anu matak asup kana surga? Ye, amun maneh hayang asup sana surga mun maot, hiji jalana. Kumaha cing carana hayang apal? Ye, bari jaman nu gelo teu. Ya apal atuh. Ngaranna nu gelo jeung surga? Ye, paling nu gelo mah tina maot oge moal dihisab. Emang heueuh, emang naon kitu? Matak maneh lamun hayang asup ka surga maneh maot kudu gelo heula. Terus maneh mah teu bisa maot ditak gelo. Teu payah teu dihisab we atuh.